Ngalamun abdi keur enjing, ngarepkeun aya nu sumping, emut sosok anu penting, nyebor hirup anu kering, nyajlak cai soca abdi, nyajlak masehana pipi, ditatahan makin nyeri, emut kajadian kamari. Satahun orang bersama, saling nyurahkeun rasana, tapi teu aya statusna, komitmenan katelahna. Awal tina perkenalan, ngahiji dina pengajian, ku sering urang pependakan, timbulah rasa penasaran. Pas waktos abdi keur galauna, karna can tiasa move on-na, ti mantan nu samemehna, anu kasepna kacidak. Di malam sepi mencekam, diiringi angin malam, telila aya notif WA, tapi teu terang ti saha. Singkat bae caritana, manehna nu jadi sebabna, sebab tiasa move on-na, ti mantan nu samemehna. Tiap wengi urang teleponan, tiap hari urang chatan, hingga teu sadar timbul nyaman, sampai takut kehilangan. Manehna nu sok mapatahan, manehna nu sok ngelingan, manehna nu sok maturan, nepi subuh kaberangan. Rencana nuntos kabayangna, kabayang pikeun kahareupna, hirup endah jeung manehna, ternyata hancur seketika, hancur semua rencana, luntur semua bahagia. Pas ngadang khobar manehna, dipenta pupun guruna, abdina hancai soca, nyarek leke teu rasa, ku sabab banget nyerina, sedang diri teu kawasa. Lalaki mah
nyieun abdi kagumna. Abdi ikhlas jeung narima kana sadaya-dayana, karna abdi teh wanita teu kawasa jeung teu daya. Anu nyieun banget nyeri, lain ditinggalkan pergi, tetapi langsung ningali lamaran jeung rencang abdi. Duh Gusti tulungan abdi, hoyong dipasi ridho hati ka abdi anu menghadiri lamaran habibi qalbi. Cekap sakieu syairna teu kiat deui berkata, abdi